Aduh, aing ieu bararingung kieu duit teu boga. Aya ieu jualeun. Beda aya dijual tanahna mah lebar, aing mah dek dijual tangkal kopina, eta mah dek nangan anu meuli tangkal kopi. Kajian keneh cenah dipindahkeun ku aing dek dipalakan deui, bisa jadi eta duitna jadi modal. Mending neangan ieu neangan sugana aya atuh anu butuheun atawa anu seseuneun tangkal kopi. Aing rek dijual tangkal kopina di tanahna mah da lebar. Ieu mah tangkalna we cenah dipindahkeun ku aing ku nu meulina sugana manehna bogaeun tanah. Aduh heueuh inget aing si Eme anu sok nu loba duit mah. Ku aing urang tawarkeun tangkal kopina. Duh, ieu nya beberesaneun naon teh can anggeus, imah can anggeus. Jeung budak maju parawan sok sieun buru-buru boga jodoh datang rek kumaha nya. Hirup sorangan randa anjir. Lah, pikiraneun ieu mah. Tapi nah anehnya awak urang ngagedean nya teh ngabegangan. Tuh ieu teh mun kira-kira sabaraha deui nya can ngecor, can kenteng. Ieu kira-kira 100 ieu deui mah moalnya. Mudah-mudahan budak urang menang jodoh Sugana kanu beunghar menang jodohna lah. Mah ieu dianggeuskeun imah lah. Rek balik heula geus purit ayeuna mah. Eta rek ka mana deui? Kakak nyusul ka dieu rek naon? Dek ka mama, aya piobrolan kan. Datang ka di imah, aku seneng di imah wae ngobrol naon sok teu di dewe lah. Gila aing rek naon? Adek ngobrol. Rek naon ngobrol teh ieu ningali imah jeung Ome eran anggeuskeun deh. Aduh aing teh mana ieu duitna bapak eueuh deui nya salaki dede can boga. Sek eraku tatangga geus pada ngomongkeun cenah ieu imah teh anggeus aya 2 tahun aya imah rek kumaha ieu. Gugul menyapu we da menang nyegik duitna. Atuh apan awa akar mereskun. Matakan buru-buru gerak kawin atuh sugana menang jodoh nu rada duitan nu bisa nganggeuskeun ieu. Eta ge obrolan naon dia teh jadi poho Ada ngobrol. Ngobrol naon? Ngobrol abi teh. Terus Aduh kabogoh kitu nya. Da abi teh yang nikah. Hayang nikah jeung orang mana? Aing orang mana teh nya? Astagfirullah anak aing ge loh henteu hayang kawin tapi ndak ditanyakeun orang mana teh nyaho. Atuh naon ge meme kawin teh beureun kudu ditanyakeun heula orang mana, keluargana mana mah nya ujug-ujug kawin. Da pogo we anak domba beureun. Kumaha mah hangke ditarosna. Atuh pan beureun meme kenalan bebe hayang kawin kamu teh kudu nyaho heula celuk-beluk lalakina. Teuing teh anak kumaha. Ieu da budak teh loba teh ngadaharan ulin jadi we. Daharan ulin naon? Udah ulin we ngatrok wae atuh boga ka mana karep wae. Nya sok kumat diijinan rek boga salaki mah. Kahiji nu bener nu nyaah anu boga tanah barang-barang boga kebon mah anu bisa nganggeuskeun imah we eta syarat mamah mah. Da sanggup teu? Sanggupeun meureun? Lain sanggupeun, dede sanggup teu nanya ka lalakina. Kumaha mah? Heueuh pan meme kumaha ge ku jenisna heula mah kawin jeung indung. Atuh nya. Sok hayu urang balik burita we ngobrolna di imah Hayu. Lieur. Dekat tengah sagana si aya di tengah di sak-dasak dina saung jam eta teh. Si amang eta keur naon nya? Urang ruaskeun Maka dengan gitu. Amang. Aduh, ampun aing mah euy. Alah. Sia. Naon? Udah. Ampun. Aduh, ampun. Aing capek-capek yang udah itu mending keneh geus cicing di nyawa HP jeung lamokot aing sia. Untung geus Agus temu dag. Itu ning sia teh, langsung sampeurkeun Oi. Naon teh naon banget jam duduk gitu? Itu bade nyarios. Ya abi bade nyarios. Terus naon? Wios nikah teh ku si mama cenah. Tapi nyarios teh kieu syaratna teh cek si mama teh rek bae cenah kawin ngan kudu
kan kawin teh kudu kalalaki nu bogaeun tanah cenah kitu. Yey. Puaing. Nya kumaha pamadegana gitu. Lamun misalkan henteu gaduh tanah mah nyariosna teh entong we cenah cek si mama. Aduh, parah aing na kumaha nya. Nah jadi materai gitu nih. Da saur si mama panaben tas nyarios ka si mama. Aing jadi keunangan tanah beureun. Ampun aing asal barintangan pisan nih kumaha teh. Heuh kenae lah adi kudu ke ting mah kudu dimas kawinan ke tanah. Berenang arek isyar lah. Ka mana? Nya kabar udak sih kan. Katanya teh suka aya nu rek ngajual tanah. Heeh. Nya soalna pun urang geus teu kuat yang kawin lo. Nih baru teu paham pisan. Teh tujuk gitu. Tah maaf ya lah. Ya maaf lah iya ya. Ih, Ya maaf lah iya lain geula-geula ya maaf lah ya. Isukan dicokot. Eta alat perhenti genah. Salahnya, da kumaha dieu nya? Lah sugane aing meunang atuh. Ah, segan we sia hasil atuh tanah teh meh jadi nikahna. Aduh. Muhanya indit etona tinggalkeun. Aing euy. Kabeneran euy siapa? Orang tanyakeun ke siapa? Sugane atuh. Hasilna sabeunyereun euy. Bah, Sadaya nu ngagorowan. bah, weh. Naon Nah, we? mati ka Iya, bukan ngurus kopi ya, tinggalkan gamplek ieu ya teh, kopi teh. Nah, kumaha? Keur Lain meujeuh bah, we urang teh. kadila bah urang aya obrolkeuneun euy. Naon aya naon? Ka diheula bah bana ya. Heeh sok aya naon? Ya urang keur tan kopi ya sugan ya teh. Aya obrolkeuneun bah aing teh. Ngobrol naon ya teh? Jadi kieu bahnya wing teh kawin. Kayak hiji wanoja gitu mana teh. Ngan pernah teh jadi hayang di pekana teh ku tanah euy. Ku tanah. Heeh. Geus we ieu beuli lah. Iya nu abah ya. Sabaraha bah? Oh kayang mah Kalau mah 7,5 teh ya mah teh. aing teu boga duit. Kayang mah 7,5. Masih gope lah. Kurang ada duitan ya. Bae lah jadi wah. Aing pan merenang bahasa abah keur butuh duit ya teh. Masaan meuli suluh, meuli cau bang keur bawaeun urang lain ya hungkul nya. Heeh bae lah. Si bayar ku urang gope lah. Ji 2 3 4 5. Ya, Mas ya. Heeh Pas bener. pisan duit eta. Pas. Heeh, kanuhun mah nya. Heeh. Pokona mah kitu lah. Heeh. Tapi merenang sejak merenang abi nyangakeun eta artosna abi yen narima meureun tanahna nya. Nampi ya ada Pokona mah urang mah dicalik nya buruannya. ada Sing barudah. heeh. Siap kitu nya Pak ya. Aing euy, pokona mah boga menang tanah murah aing Keren lah, capek di dieu. Tuh jeung saya saungan genah aing. Aing dieu kula kalau menyelesaikan lah aing semua nang ieu tanah aing keur si bebeb genah. Nah, aya teh tangkal kopi teh can dipinahkeun. Gini itu aya semena oge. Nek, Aya apa di mana eta? geus ti lemur. Nah, ieu Apa geus namanya sababaraha teh? poe kumaha ieu teh can dipinahkeun keneh wae. Can dipindahkeun naon ya abah eta kos nu lieur nya. Dangkal pas aing kolot aing kumaha. Ieu teh abah teh pan ngajual teh ieu teh ngajual tangkal kopi. Lain ngajual tanah jeung kopina. Kela kumaha. Cisuk di kula nu bener itu naon itu kumaha ya abah itu maksudnya ieu Ngajual teh arti ieu ieu. teh ngajual tangkal kopi, abah teh ngajual tanahna. Yeh, orang butuh tanah ngomong ka abah ge cak abah gope. Bang si duitan si bayar amuh. Aya tanahna mah atuh tinggal ngarawu. Da mah nya gope ngajual tanah ieu sakieu legana ngajual teh tangkal kopi. Abah masuk pinahkeun buru-buru ieu adek dipelakan deui ku abah. Aing salieur balik ke itu Ada pinah tani, aduh. Ieu mah asa tega beleg pikirannya. 500 dibayar ka abah ku aing 500. Heuh 500. Aduh, mah nya eta Tangkal. 500 ieu. Jeung tanahna sakieu legana. Eta otak kampung nu sekolah. Dewek mah ya teh ngajual tangkal kopi Keur naon aing mah teu butuh tanggal lama butuh lagi taneuh bah taneuh aing keur peka. asal lieur jual beli jeung maneh pokona mah abah mah teh nyaon-naon aya mah aing na kumaha anu penting mah tangkal kopina pinahkeun ku abah adek dipelakan deui pokona mah pokona abah mah barek bari ini tah lieur
Sok we, pokoknya mah abah mah nyaho ieu kopina tangkal kopi eueuh. Tah abah mah. Aku ku aing Ayo kudu kopi ada dipelakan deui pan ieu teh buru-buru. lieur aing lieur ieu geus kieu teh kumaha itu mana nu bener mana nu salah itu. Tapi bener engko salah. Aing nu bodona atau siapa gitu. Aing bingung